Salami sababaraha menit kapayun, tim redaksi parantos nyiarkeun rupi-rupi warta aktual tur pinarcanten ti sabudeureureun orang. Dipidangkeun ku Simkuring, Lula Izzati Syidik. Dina danget ieu warta Sunda baris medar tilu jejer warta utami. Kahiji tina wideng atikan jeung kreativitas. Urang barisnya seni ramena pagelaran seni drama kelas 12 di SMA PGRI hiji Bandung. Anu kalintang mata narik ati. Kadua, urang rulusuhan ka lingkungan masyarakat pikeun ngulik kumaha kahirupan sosial sarta tantangan program gawe anu dijidi sangharepan ku pengurus RT 02. Sareng warta anu pamungkas tina dunia ekonomi. Urang baris maluruh kumaha pangaruh tina undahna nilai tukar dolar Amerika anu ayeuna parantos nicak di angka Rp17.500 karena lonjakan harga barang sareng sanasib para pedagang di pasar. Pamirsa, ieu warta salengkapna. Warta anu kahiji urang kawitan ti dunia atikan jeung seni. Kegiatan seni di sekolah teh janten salah sahiji wadah anu penting pisan pikeun mekarkeun kreativitas jeung kapercayaan diri siswa. Siga anu dilaksanakeun ku SMA PGRI hiji Bandung anu nembe ngalaksanakeun pagelaran drama pikeun kelas 12. Pikeun ngulik langkung jero ngeunaan tujuan jeung proses ieu kegiatan, urang parantos kahubung sareng rekan wartawan urang Konita anu ayeuna parantos aya di SMA PGRI hiji Bandung. Mangga Konita, kumaha laporanna? Hatur nuhun ka rekan Lula Izzati di studio. Pamirsa, leres pisan ayeuna Simkuring parantos aya di lingkungan SMA PGRI hiji Bandung. Pikeun ngaguar langkung ngeunaan drama anu dilaksanakan di SMA PGRI hiji Bandung di gigireun Simkuring atas aya Bapak Aji salaku kepala sekolah SMA PGRI hiji Bandung. Wilujeng sonten Bapak, kapunten ngaganggu waktuna. Di dieu abdi Simkuring Kanita Bizalia siswa ti SMA Negeri 4 Bandung. Dina dagang ngalaksanakeun tugas mata pelajaran bahasa Sunda, abdi hoyong ngalakukeun wawancara sareng Bapak ngeunaan drama anu dilaksanakeun di SMA PGRI hiji Bandung. Nah, sarta acan teh abdi teh di dieu atos tingali di Instagram SMA PGRI hiji Bandung ngeunaan aya poster drama anu dilaksanakeun ku kelas 12. Nah, di dieu abdi bade ngalakukeun wawancara sareng Bapak ngeunaan ngulik leuwih langsung ngeunaan eta drama anu dilaksanakeun teh. Nah, mungkin Simkuring bakal langsung ka pertanyaan nu kahiji nyaeta drama anu dilaksanakeun teh bagian tina nilai praktek atanapi langkung ka kegiatan kolek-kolek di sekolah Bapak. Ya, sarta acana wilujeng sumping di SMA PGRI Bandung. Mudah-mudahan mugia acara lawasna ya. Drama ieu teh memang bagian tinu kegiatan siswa. Dihijikeun dina mata pelajaran, ujung-ujungna eta jadi bahan praktek barudak. Supaya naon, supaya alanjeunna tiasa mimpangkeun kabisa sareng kabutuhan dirina sendiri, termasuk naon ngeunaan etika, attitude drama itu supaya alanjeunna ngajiwai peran-peran masing-masing dan kena satos anjeunna merankeun masing-masing teh merasa gitu kan, merasa aya kebutuhan. Panginten sakitu wae Bapak pertanyaan Ya. Simkuring bisa aturkan ke Bapak. Ya. Simkuring yang teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Ya. Ya sami-sami mudah-mudahan alanjeun oge sukses. Ya, belajar anu laras-laras, cita-cita gantungkeun setinggi langit dan jangan sampai mengecewakan orang tua. Orang tua punya harapan anu ageng ya, anu gede karena alanjeun supados menjadi orang-orang yang memang dicita-citakan oleh orang tua, menjadi orang-orang yang sukses. Ya, begitu saja. Terima kasih atas kunjungannya juga. Mudah-mudahan sukses semuanya buat SMA Negeri. Juga salam ya sama ibu bapak gurunya, termasuk kepala sekolahnya juga. Hatur nuhun Bapak. Ya, enggak. Hatur nuhun Konita Hafiza kana laporanana ti SMA PGRI hiji Bandung. Kreatif pisannya pamirsa eta pamarakahan ti para siswa teh mugia tiasa jadi inspirasi kanggo sakola sanesna. Urang beralih kana warta di lingkungan masyarakat.
Peran rukun tetangga atau nepi RT teh kalintang pentingna dina ngawangun lingkungan anu tartib tu rukun. Ayeuna orang sakseni kumaha program jeung tantangan anu disangharepan ku reng-rengan pangurus RT 02. Rekan wartawan orang Adistri Terza parantos aya di lokasi pikeun ngalakukeun wawancara. Mangga Adistri di haturanan. Jangankan pemirsa, SIM kuring hasil dari Gapeknya Konia menuju aya di Jalan Kopo, Gang Babakan Rahayu, RT 2 RW 6, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loakaler. Dina kasempatan ieu SIM kuring bade ngobrol langsung sareng Bapak Ketua RT 02 ngeunaan program kamasyarakatan anu aya di lingkungan ieu. Hayu urang sasarengan ngadungukeun pegaranana. Punten Bapak, tunggu pisan parantos ngabugikeun waktos kamu diwawancara. Kamu ngabutan obrolan SIM kuring hoyong tumaros ngeunaan nami Bapak. Namun, kenalkan, nama saya Muhammad Fulki Fandurama. Saya sebagai Ketua RT 02 RW 06 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loakaler. Tunggu pisan Bapak. Punten kami diwijian parantos sadaya kami Bapak ngajabat janten Ketua RT di lingkungan ieu. Saya itu diangkat menjadi Ketua RT 02 itu pada tanggal 18 Juni 2025 dengan masa bakti 2025-2030 dan kurang lebih sekarang itu udah 1 tahun gitu. Sebenarnya naon wae program kerja utami anu nuju dilaksanakeun di RT 02 ieu teh. Untuk program kerja ya, program kerja itu bisa dikategorikan menjadi beberapa ya. Yang pertama itu ada yang rutinan. Rutinan itu biasanya itu iuran bulanan. Iuran bulanan itu untuk keperluannya itu kematian, kedua Primas keamanan, ketiga PKK, dan perawatan warga bisa membuat program-program yang memang sedang berlangsung atau akan berlangsung itu terlaksana, dan memang saya harap banyak itu adalah menjaga warga itu agar selalu harmonis, bisa saling kerjasama dengan baik, menjalin silaturahmi terus menerus. Karena dalam terjalinnya silaturahmi tersebut, mungkin insya Allah ya program-programnya akan terus berjalan dan dilancarkan. Kita mulai Bapak untuk perbincangan singkat Bapak tentang program kerja di RT 02. Mudah-mudahan anu parangga diprogramkan tiasa bermanfaat kanggo sampurna warga. Sebenarnya hasil dari kerjanya melaporkan kanggo Sunda. Sama-sama. Hatur nuhun Adistri Terza kana laporana. Mugia program-program di RT 02 tiasa lumangsung kalayan lungsur langsar. Pemirsa, warta salajengna asalna ti bidang ekonomi. Kaayaan ekonomi ayeuna nuju janten sorotan masyarakat. Pangpangna ku naikna nilai tukar rupiah kana dolar Amerika. Anu ayeuna parantos nincak di angka Rp17.500. Ieu hal tangtosna masihan pangaruh ka para padagang di pasar setempat. Pikeun maluruh kumaha kaayaan harga barang-barang sareng dampakna ka para padagang oge pangmeuli. Urang lajeng bae ka saderek Naufal Gani anu parantos aya di pasar. Mangga Naufal Gani. Hatur nuhun nonton Lula Bizati di studio. Pemirsa nyambung kana warta ekonomi. Ayeuna SIM kuring parantos aya di pamasaran. Sanajan aktivitas jual beli tetap lumangsung, nanging undakna dolar Amerika kana Rp17.500 teh nganggunakeun rasa hariwang. Boh tim nu meuli kitu oge ti pedagangna. Lantaran ngarubah kana nayakan harga bahan-bahan pokok. Supados langkung eces, orang langsung wae wawancara salah sawios padagang di dieu. Punten Bu, mengganggu waktu sakedap. Abdi ti warta Sunda. Apakah harga barang dengan satu mengalami kenaikan itu terhadap pedagang? Iya, pas
itu aja apa plastik kan sekarang teh pada naik ya. Jadi barang-barang ikut naik gitu. Barang apa yang paling sering mengalami kenaikan harga, Bu? Cireng kayak basreng gitu. Peracian terigu. Tira kenaikan harganya merasa ku ibu sebagai Oh iya. penjual. Pas plastik naik. Pas plastik naik sama bang terigu kayak gitu ya. Kan sekarang pada naik ya. Jadi barang-barang itu ikut naik. Barang pada naik harganya. Cuma pengaruh kenaikan harga karena hasil penjualan kayu naon itu. Agak berkurang, tapi sih alhamdulillah gitu. Enggak terlalu berkurang. Tapi agak berkurang lah. Nggak seperti biasanya gitu. Cuma cara ibu menjaga sangkan pelayan tetap belanja dina kayaan ayeuna zaman era digital ieu lah. Iya, harganya menyetarbiokan itu aja, jangan terlalu naik gitu tak, sedikit aja lah. Jadi Kasihan, biar apa itu teh nggak terlalu pembelinya nggak terlalu apa gitu apa ayah yang lain gitu ya. itu ya cuman sedikit. Oke, mungkin sakit tuh di ibu sabu Ibu Ucup oh ya ibu Ucup. Makasih ya, Bu. ya. Hatur nuhun Novel Gani kana laporanana di lapangan. Mudah-mudahan keayaan ekonomi sareng harga di pasar tiasa enggal stabil deui. Pamirsa, eta laporan ti rekan Novel Gani minangka panutup acara Warta Sunda Urang dina danget ieu. Mugi-mugi warta anu didugukeun aya mangpaatna tur nambihan wawasan pikeun urang sadayana. Simkuring Lula Izati Sidik ngawakilan sakumna kru anu mihelaan tugas amit mundur ka sadayana. Hatur nuhun kana parhatosanana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.